Aduh, kadon si Kemang euy. Euy. Sahur. Alih euy. Euy. Sahur tinggal itu jam berapa? Ya, terjauh. Oh, sahur. Ơi, ơi, đâu đây? Ơi, tidak dihitung nih setengah kilo. Molor wae. Kok kami lah bercengan? Ame. Kena hau udah kena. Sahur tuh. Tinggal itu. Kelai teh tutupan Tinggal itu jam. Setengah kilo. Lu ya aku udah ditamasan heula. Bener. Ya. Sahur. Hadir. Hayu Mang. Muka heula-heula urang tok-tok Mang. Gak gua ya. Ayo tinggal kewajiban. Mang. Keluar setan. Setan keluar. Sedap. Sudah Keluar. Gak gua ya. Terus ayo nama iya. Keluar. Terus ulang kan warga. Hayu. Akhirnya bisa kabarangan. Kalau mau ya. Oek. Sahur-sahuran. Oek kan. Pan Mang. Sahur. Sahur.
Saung lagi, woi. Sarang saun. Sarang murang kali, sarang taruna yo. RW 5 un. RW 5 Pangkalan Raja. Amang bisa ngait yuk. Oh, teuing bae nu penting mah urang ngahudang-hudangkeun. Siap muslim. Ya. Wah. Ya, waktuna ayeuna ngahoredangkeun sahur. Nah, Ngahoredangkeun sahur warga-warga teh kana harudang ayeuna mah ya. Heueuh waktuna kieu. Oke, lain ayeuna kieu mah. Kudu lihat cara barudak temukeun. so atuh deui semangatan deui buru. Ayo ibarat ini. Langsung naon? Sahur abi apa namanya? Emang ajeun saha? Emang orang mana dinya? Orang diu. Bejakeun. Siapa lu? Bohong. Ai sahur dangkeun. Sok antara beuleuh ya. Atuh enakeun Bener. Mana balarisa sok.
Lanjut kaler dulu. Ulang kabut itu. Udah pada. Siap, Bos. Aur bang, aur. Aur. Tas ngagugakeun saapa? Sarang mah orang kali mana teh bang? Orang kali Karang Taruna RW 05. Hebat bangnya. Hebat Wih. itu kreatif. Muhun, Ngagugahkeun. Sejuk tanah monyet. Ya Allah. Dia. Sahur. Sahur.